Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa, patepang deui sareng simkuring pun Muhammad Revanadi Permana dina acara Kilas Warta anu baris ngadugikeun warta salengkapna kaping 7 April 2022. Perkembangan COVID-19 leuwih ngaronjat. Pamarentah atos nekenkeun wargana pikeun geuwat ngalaksanakeun vaksinasi. Salah sahiji desa anu atos ngalaksanakeun vaksinasi nyaeta Desa Loa, Kacamatan Paseh, Kabupaten Bandung. Di Desa Loa, vaksinasi kahiji jeung kadua atos dilaksanakeun di sasi Oktober dugi ka November tahun 2021 kamari. Tempat dilaksanakeun vaksinasi eta di Gor Desa Gigireun kantor kepala desa. Munggaran vaksinasi nu dilaksanakeun pikeun lansia jeung jenis vaksin anu digunakeun kangge vaksinasi nyaeta vaksin Sinovac. Sanajan vaksinasi gratis di pamarentah, henteu ngamungkinkeun wargana bade divaksin. Numutkeun kana pakos suara salaku kepala Desa Loa, seueur pisan warga nu kirang kapadulian kanu pentingna vaksin kangge COVID-19. Salajengna kusim kuring diteraskeun ka Kartika Azahra salaku reporter di lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun Ustadi Kartika Azahra di Semaja kelas 11 MIPA 2. Salaku reporter bade nyahunkeun informasi kangge ngeunaan COVID-19 di Desa Loa ieu. Mungkin tahun 2000 awal itu di Loa lumayan pesat COVID di bulan 6 dan 7 meninggal kisaran yang kalau nggak salah itu kisaran 6 orang COVID. Alhamdulillah sekarang Loa zona hijau. Seseueurna yuswa anu katerap nyaeta 30 tahun kaluhur. Kumargi ayana kajadian eta, warga janten bade ngalaksanakeun vaksinasi jeung nerapkeun protokol kesehatan. Usia, lanjut usia kisaran 60-70. Tapi di usia muda juga ada. Tapi nggak sebanyak mayoritas di usia lansia. Sakitu wae nu tiasa didugikeun ku simkuring salaku reporter pamit mundurkeun diri dibalikeun deui ka studio Muhammad Revanadi Permana. Hatur nuhun Kartika Azahra. Pamirsa, sakitu wae warta anu tiasa kusim kuring didugikeun dinten ayeuna. Amis gula, amis kecap, lada cengek kada jinten. Lamun aya salah ucap, abdi nyuhunkeun hapunten. Simkuring pun Muhammad Revanadi Permana permios undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.